nu judulna Ajen Inajen. Ajen Inajen budaya kerengasah budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ngigeukeun diri dina zaman industri parigel loba ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina tuna diri panceg diri bari iman ka Pangeran wangsana nyangga budaya ibu pertiwi rumawa budaya Sunda na zaman globalisasi mangkade ati-ati pangaruh budaya batur racangking ajen ki Sunda sangkan pancen ajen diri ngangkat martabat ki Sunda sangkan jaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.